Naon Kang Cepot? Nah, setiap lebaran sok diayakeun kupat. Naon hartosna eta kupat teh? Ari kupat teh kirata. Kirata tina ngaku kana lepat. Geura aku eta kalepatan, geura aku eta kasalahan, karena dina Idul Fitri urang teh kembali ke kesucian, ke kemenangan. Mudah-mudahan urang dosa perdosa urang dihapus. Matak urang kudu silubarkeun jeung papada umat manusia. Kitu eta teh. Kupat teh ngaku kana lepat, simbol teh. Oh, sarua jeung kanwil atuh. Naon kanwil? Kantor wilayah. Terus aya deui kantor departemen, jadi kandep. Oh, leuleus. Aya deui kantor jutawan Kantor jutawan? Jadi naon eta? Jadi kawan. Oh, jadi kawan. Leuleus kantor jutawan jadi. Oh, jadi kawan. Aing mah itu naon,